salam literasi. Ngepangkeun nami abdi Nur Anissa, kelas 4, Sakola SDN Cibenying 3. Judul buku Batu Karas. Pangaran Hidayat Susilawato. Diterbitkeun Geger Sunda tahun 1884. Abi bade macakeun judul sajak Batu Karas. Dua karang legok pari eta nu ngagoda ogi hoyong ka eta guha. Nu indah katinggalna ogi nu indit jeung payoyo. Pas menika eta guha ogi atuheun pisan. Sabab bisa nempo ka eta guha. Ceuk payoyo, kade mun di jero guha ulah somprak. Sabab eta teh guha karamat. Ceuk dageukeun payoyo, eta guha teh tempatna Nyi Roro Kidul jeung para pengikutna. Mata tempat guha teh teu bisa sambaran diasupan ku sambarang jalma. Sabab eta tempat dikaramatkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.